Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para pamirsa wilujeng patepang deui sareng simkuring Andini Lutfiana Pratiwi Zahra dina dinten Rebo 11 Juni tahun 2025 dina Warta Sunda anu bade didugikeun ku simkuring dina sababaraha waktos kapayun. Industri e-sport di Indonesia teras tumuwuh kalayan gancang. Sarta di tengah-tengah hegarna kompetisi, aya hiji ngaran anu kasorot pisan nyaeta RRQ. RRQ diadekeun dina 2013 sarta ngagaduhan sajarah anu panjang, di mana prestasina di setiap divisi kaulinan mimitian ti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, sarta Valorant. Dominasi RRQ Hoshi hentengan ukur ngeunaan kahalian individu pemainna, tapi oge strategi tim anu dewasa, hubungan anu kuat, sareng dukungan manajemen profesional. Ngaran kawas Toy, Idol, Rin, Sutsujin, jeung Diren geus jadi idola pikeun jutaan penggemar e-sport di Indonesia. Raja Tatah Mobile Legends RRQ Hoshi geus sababaraha kali ngabuktikeun dirina minangka tim Mobile Legends pangkuatna di Indonesia, malah di Asia Tenggara. Gelar kejuaraan MPL Indonesia anu teu kaetang ditambah ku pagelaran anu cemerlang dina turnamen internasional sapertos MPL Invitational geus ngukuhkeun posisi maranehna salaku Raja Tahta. Sanajan geus kahontal kasuksesanana, RRQ pasti ngalaman sababaraha tantangan. Nanging dina pangalaman, dedikasi, sareng visi anu jelas, RRQ optimis dina nyepengan dominasi sareng ngajukeun nami Indonesia dina ajang e-sport global. Sakitu wae warta anu simkuring dugikeun. Bobo sapanon carang sapakan hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.